tunjuk naon amang yuk. Hayu. Kemarin aman. Naon sih budak teh kitu amat nanya nak. Ditanya teh maneh mah kitu aman. Are katen si Jenny emang rek naon maneh rek ilulin. Pan ini kadinya malain lekol urang. Terus saum teh. Insyaallah saum aya bisa saum teh. Alhamdulillah euy aya nama panas baju ge pasti gararing. Terus itu geuning si Jenny nage najumaekeun acuk. Oh haya atuh urang teh angkeun yuk. Rek kamarana? Arek amang ka dieu ngahajak katen Jenny. Alhamdulillah beres. Dia tuh urang ke jero. Capek bergerak. Bapak kemana Jen? Bapak mah ngaji teh terang ngalamun Ahmad dan tadi disamper ku aja. Orangnya sana yuk didinya. Ayo. Aduh, nan genah tanah riis di mah. Nan eta maneh lah sare. Jadi tuh nu deket cicing di teh ya. Nan. Nan. Nan deh. Nan, mana inget kedeh kayak kasih Nia. Nia mana, Jack? Nia babaturan orang SD ya. Kakaknya si Ros. Apal kunaon deh. Nah, ayeuna rek balik. Hayang panggil kumahanya ayeuna manehna. Kumaha naon aja hayang panggilna teh ampun we kai mana. Geus nepi can ayeuna era dekah. Sieun da dekah sieun boboh. Baca. SD oge geulis nan. Ari maneh Jack. Maneh nyoti sa sini rek balik. Cek adina atuh tadi ge nasi statusna OTW Sukabumi. Oh, coba we atuh teh angkeun. Mung era sorangan mah hayangna doang aya kawari eueuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aanan aya. Teu aya. Di warang ku mamah nyang teteh ayeuna. Puguh can euih bieu ge teh niana lapan hoyong dijemput. Itu geuning tuh anak. Aa. Naon, Neng? Iya si Gigip. Naon? Aanan ayeuna titah neang. Oh nyada tadi gen nelpon ka si Jack. Kedapnya rek ibah heula. Nuhun A. Jadi arek kuih nya. Nyang jeung Jack tadi tuh iya. A. Di mana, Gip? Aanan. Jack berangkat ayeuna. OTW ke naon cenah aya eueuh nu ngojek teh. Saya angkosan we. Motor ieu da moal lagi. Tuh itu geuning barudak teh. Nan dek mawa sini anya, maneh mawa si Rara. Nan, ari maneh dek, naon? Maneh mawa si Rara, dek mawa si Nia.
Lah kemana we. Tadi li nungguan di dia. Di subuh orang nungguan di dia. Rayu nek. Kenapa Rara yang digocek sama kamu? Dan ngapa ngajak aku? Ngomong nanti teh. Tidak ya cakak. Tahayu naik kan. Kayaknya ongkosnya diantarkan. Nyantai. Tadi hulanan. Antarkan motor hula. Si teteh Uwi. Neng berapa kangen? Neng oge kangen. Acuk Andin teh. Neng arin neng spesial acuk dulu aja. Entos tapi sanis kabalayat neng acukna. Emang yang acuk Bener acuk model anyar. Ari acuk anyar teh model kumaha? Acuk Andin teh. Iya teteh bener acuk Andin menuci teteh nuhunya. Sapi. Nyatu sok cobian. Iya. Teteh cekap acuk nage tuh say. Tuh say. Teteh nuhunya. Oh, nya cantik nih. Iya saya gini terus. Ini aku guneng saya mungkin lebaran kapalkan yuk. Ayo, mungkin orang kapalkan yuk serang si Jenny. Ayo. Pak, Bapak. Pak, siapa mau ke pasar? Bapak, siapa mau ke pasar? Neng oke hayang ke pasar, neng hayang acuk Andin siras macam siji setas maleser. Lah sia maka pasar oge neng banter aja doang moal balanja moal acis di mana tuh neng bapak mah teu gaduh acis nu aya we atuh acuk ngaango neng. Hai Bapak, hayu urang ka pasar pagi tepan lebaran. Neng hayang acuk Andin, hayang seragaman jeung siji sajeng siros. Hayu Pak, bisi saya pun manten. Kan dia gara-gara geus anjing we atunya bapak anjing Ya kabur diusahakeun saya pun manten, isukan tutup. moal geus moal Ayeuna Bapak hayu. anjing we geulis kan bapana mah bade ngarit tos siang tos tabu berat tabu sarapan. Nah, mah aneh. Anak cuma yang anak bapak batur gitu yang nenang dalam panggilkan. Tadi neng teh yang seragaman lebaran daging siji sajeng siros. Kita yang acuk Andin.
Waduh, bodoh lah, nggak mau ngawaro lamun teu di waro mah ka bapak. Aduh, cara rape yeuy. Lomba kan batur ya. Aduh, terus hidup yang mikir-mikir deui ya. Ke kota kamari ieu sibuk ya. Bapak kenal cicing di kanan. Iya, jang bapak teh pemikiran ya. Pikiran eta ke baju lebaran. Yang beren ayang berennya baju. Lah tuh kata kedah tuh ayam macam aang. Nah, tuh jang piraku hari itu mah. Batur mah kabeuli mun pakaian, anu jang teu piraku deui. Paparoan gitu jang, tong jual. Lah tuh panggawe kerja masyarakat Cileng. Atuh teh apa hajina geus panela mahal. Pak Haji teh di dieu gini. Jang, Eta bapak rek jual dana. oh hayu atuh urang tanggan jang. Guys, mah narik aja sama macam budak. Pak Haji, udah sugan laku. Di mana? Di mana? Nah, ya, di mana dia? Nah, iya di mana? Nah, nu ieu Pak Haji di mana tah? Berat duit itu tah, tah. Terus nih, kemarin tuh, sedikit itu bagus. Paling 200 gitu mah murah ada 200 sama maaf ampun baju budak ya lah mah ada jual gopek guys teu wani mah seueur kitu mah jual we ka batur gede pando mana halus eta mah mari tawap tang mari tanya haji ngomong nyara mah kamu teu butuh mah dijual eta budak baju lebaran memang lah tong kitu tong kieu eta mah geus we 3,5 urang teh wani deui. Mau amun Pak Haji ari sakitu mah kayak deui we atuh nya.